Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda nyanggakeun pidangan carpon nu judulna Kang Andi. Ngarumas diburuan barala teuing sabaraha poe teu kakoreh ku sapunyere. Pon kitu deui di jero imah pabalata. Di jero dapur geroheun ngahunyud. Di cai seuseheun ngagunung. Kitu deui di tengah imah licineun beuki numpuk. Tuman tadina sagala ku salaki. Nyage boga pakasaban tapi sok bisa nyempetkeun migawe pagawean di imah. Ti subuh mula memeh miang gawe kaprak-keprak dicai nyeuseuh jeung sajabana. Bari ngahurungkeun mesin motor masih bisa gadagi di ka warung ngaulaan barudak. Kuring jeung keur manehna. Meuli sasarap nukerkeun duit jeung nganterkeun barudak ka sakola. Loba tatangga nu muji kabageuran salaki. Suami teladan pajar teh. Kuring bati nyenghel. Pikeun kuring nu ti bubudak terepisan barang gawe atoh we nu aya boga salaki saperti Kang Andi. Katurug-turug apan kuring ge arang aya di imah. Da geus 2 tahun boga gawe jadi sales di hiji pausahaan kosmetik. Unggal poe purah mapai-mapai toko natawarkeun barang dagangan ngasupkeun tuluy nagihan dina poe sejen. Mulang ka imah teh burit sakalieun teu kaburu mangmasakeun salaki mah sok daek ngaulaan mun pareng geus nyampak di imah. Dina nempo kaayaan imah nu sakapeung mah kawas jarian. Bru di juru, bro di panto, ngaleuya di tengah imah teh lain bobohongan. Baritara ieu di barungku kutuk gendeng. Teu weleh budi marah may we ka pamajikan. Mah, nah apa teu wengi ieu? Pantos tabuh salapan. Ceuk Citra anak kuring nu pangcikalna buah cinta kuring jeung Kang Andi. Cuma limba budak teh. Moal uih wengi ieu mah. Ceuk kuring. Nah mah. Tanya budak. 2 halis budak tepung. Pan ngalembur. Tembal teh asal engap. Budak diteuteup. Kapireng renghap pondokna bangun nu hanjelu peuting taya bapana. Sakuduna memang peuting ayeuna Kang Andi aya di dieu. Tapi tadi bada magrib nelepon teu bisa mulang. Kitu cenah. Ngalembur teh naon mah? Tanya Citra bari males neuteup ka kuring. Cek kuring ngalembur teh nambi pada melan. Atuh pami nambi pada melan mah acis apa kedah nambihannya mah. Cek Citra kuring bati nyerenge najan hate mimiti nyeredet tiba ngoyagkeun si rasa eutik ka handap. Buuk Citra nu galing muntang teh diusapan. Citra mah ayo bobo sareng apa mah? Ceuk budak semu ngalenggis. Calangok taarna ku kuring di sun. Sakuduna dina saminggu Kang Andi bisa ngariung di dieu jeung anak pamajikan
opat peuting dina saminggu. Peuting Kemis nepi ka peuting Minggu. Tapi geuning teu kaur keur ocon jeung barudak. HP-na meus-meus niriling. SMS ti Suka Jaya. Cenah Nina keung, Nina teu aya batur, Nina teu bisa sare, Nina guling gasahan wae, Nina palai dipencetan, Nina palai dipanggieunkeun sangu goreng jeunan Kang Andi, Nina palai rupi-rupi pisan kapalai Nina sangkan Kang Andi ingkah ti imah kuring tur buru-buru miang ka Sukajaya nepungan manehna. Mah nah ngalembur teh ngangge kedah mondok di ditu atuh uih we pan Sukajaya mah caket mung satengah jam kana motor komo apa masuk ngebut pan. Cek Citra nyarita panjang. Kuring mesem najan hate beki sumeredet perih karasana. Citra nu geus nyarita panjang nu sok sagala ditanyakeun nu umurna 2 bulan deui pancek 10 tahun sanyana can ngarti jeung ku kuring moal dibere pengertian yen kapaksa kuring nandonkeun harga diri sabagai indung jeung pamajikan. Bongan kuring teu bisa ngatur duit, bongan kuring nu resep ngahutang, nu antukna hancurkeun perekonomian kulawarga, nu antukna deui taya pilihan, teu aya pilihan deui. Najan memang tadi nama lain pilihan Kang Andi, tapi pilihan kuring Kang Andi najan gawe disusut ti dungdung ti isuk jedur nepi ka burit. Pamohalan bisa mantuan mayaran hutang kuring nu beuki ngaleuya tur nyalihara. Sedengkeun kuring nu sarua boga kasab ge angger moal bisa nyumponan pangabutuh pangpangna resiko dapur di mana hargaan sembako mungkin ngaronjat kulantaran gaji kuring nu tuluy dipencitan ku pausahaan alatan kudu nungtutan mayar hutang urut kaperluan nu kurang guna pakaian alus aksesoris jeung keperluan pribadi kuring. Kang Andi lain tukang sulap nu bisa kitu wae sim salabim ngarobah salempai dina leungeunna jadi kepokan duit. Piraku ari kuring kudu nyaring saban peuting ngadagoan cempor bisi parem ari salaki keur kulayaban ka imah sigrong bari salin jinis jadi babi. Atawa piraku deui mun kuring saban poe kudu ngaleper terus bisi salaki digebugan jalma rea alatan aksi nyopetna kagaruwahkeun. Piraku jeung piraku tibatan gitu tibatan kieu ngaleuwih hade nyokot pilihan nu leuwih gampil. Mama Citra tunduh cek budak. Bobo dina lahunan mama heulanya ke dialihkeun ka kamar sok geura bobo. Adek mah tuh tos bobo pan cek kuring. Teu kungsi lila budak ngagebra dina lahunan. Kuring neuteup lalangit kamar kosong saperti hate kuring ayeuna. Red kana jam nu naplok dina tembok anyar ngecet cet mahal kualitas panghadena pamere Nina panceg
tabuh 12. Saha Haji Salam teh Kang? Tanya kuring genep bulan ka tukang. Salaki dumadakan remen nyacapangkeun kawawuhan anyarna. Haji Salam jalma pangjegudna di Sukajala. Sukajaya moal birek deui. Imah sikrong kana tiluna. Pakayaanana ngaluya sawah, kebon jeung tanah di sababaraha tempat. Boga heleran, toko material jeung mebel gede pangkumplitna di lembur eta. Nah, meni bager kitu Haji Salam teh Kang? Tanya kuring, waktu salaki remen barang bawa kadahara nu ngarareunah pamasihan Haji Salam. Dina saminggu Haji Salam sok ngalongokan Kang Andi di tempat gawena. Teu kungsi lila ti harita salaki dibere kapercayaan nyekel toko materialna. Saha Nina teh Kang? Putra Haji Salam, putra hiji-hijina tos nikah. Raranda ceuk salaki bari ngabalieur. Geulis Nina teh Kang? Geulis da istri. Tembal salaki bari tuluy ngaleos. Najan penghasilan salaki ngaronja, tapi kuring teu bisa ngeureunaan kebiasaan goreng dina diri kuring. Kawas geus kapatri. Duit setoran ti toko-toko kosmetik nu lain saeutik nu sakuduna buru-buru disetorkeun ka bagian keuangan di kantor. Bet kapake ku kuring pikeun nyumponan kaperluan nu kurang guna. Dua pilihan, kuring dipecat tina gawe atawa angger bisa gawe tapi kudu tereh-tereh mulangkeun duit ka pausahaan. Kengeng artos teh Kang? Tinina nambutkeun duka atuh. Dah tos sababaraha kali nambut kanggo keperyogian eulis. Teras unggal bade mayar teh Nina tara kersa nampi. Isin saleresna mah oge janten bingung ka akangna. Salaki ngeceskeun. Ni bager Nina teh nya Kang. Sanes bager, sanes hartosna urang tiasa sabebasna ngamangpaatkeun kabageuranana. Ayeuna mah ieu artos enggal pasihkeun ka pausahaan supados eulis tiasa enggal damel deui. Ceuk salaki bari ngasongkeun duit ka kuring. Kang Andi ngareret pengesan. Nuka Bandungan mah Nina teh bangun miharep akangnya. Ulah sok araraneh nyarios teh kamana wae nyewa ah. Ceuk Kang Andi rada ngagebes. Leos ka dapur. Kumaha pami naon? Jero saminggu kuring ngolo sakasalaki sangkan daek mihukum Nina. Kawas nu terus rasa Nina jadi remen nganjang ka imah. Rebo ku babawaan, kadaharan, pakaian,
jeung cocooan barudak. Mun akang teu kersa nikah sareng Nina, kumaha sametan abdi Kang? Resiko dapur oge kirang sareng kirang we geuning. Citra sareng ade apan uninganya lira akang ge tara cekap 20.000 sewang sadintena. Cobi emut ku akang. Cekeng. Akang pamohala nikah ka istri demi harta banda nalis. Eta dilarang pisan dina agama. Tembal salaki. Kumaha pami paniatan akang Robi atuh. Kuring semu maksa. Maksudna salaki mencrong. Pihukum Nina ku akang sanes demi harta bandana, tapi demi rasanya cinta sareng dedeh akang ka Nina. Ceuk kuring. Eulis? Ceuk salaki satengah nyentak. Abdi ikhlas Kang. Ceuk kuring. Tabuh satu waktu panon museur kana jam dingding. Ngolebat rupa Kang Andi. Keur naonnya ayeuna Kang Andi? Nyeh. Bibir seuri maur. Kawas bolon pananya teh. Tangtuna peuting ayeuna nu sakuduna aya di dieu. Gigireun kuring jeung kadua anakna. Anak kuring, anak manehna. Ayeuna apan salaki teh keur ngeukepan Nina nu geulis nu umurna 10 tahun leuwih ngora ti kuring. Geus 3 bulan Kang Andi midua jadi salaki wanuja sejen. Nah aya robahna kahirupan kuring? Tangtu rea nu robah. Saban tanggal ngora sajaba tiboga gaji tina sales nu teu kapencit ku hutang. Kang Andi nyetoran duit ka kuring leuwih ti cukup. Setoran motor, mayar listrik, jeung kaperluan sagala rupa we kaasup hutang-hutang sejen, hutang-hutang urut kuring geus diberesan ku Nina. Di jero imah meh kabeh parabotan weuteuh dikirim ti mebel bogana Nina. Pakean kuring mingkin ginding, kitu deui rarangken emas mapaesan bagian-bagian awak kuring. Ceuli, beuheung, pigeula, ramo-ramo, kaasup, pigeulang dihandap suku make gengge. Tangtu eta perubahan nu mawa kabungah jeung kareueus pikeun kuring. Najan demi narima perubahan eta kapaksa 3 peuting dina saminggu salaki aya di imah wanuja sejen. HP niriling. Tabuh 1/2 eulis
teu acan kulem? Tanya Kang Andi. Akang nyalira, kumaha? Kuring malik nanya. Janten teu tiasa mondok akang teh ye. Nah bet teu tiasa kulem. Nina pokna. Nina kunaon Kang? Nina damang paan. Nu mawi ti enjing keneh riet saurna. Padahal tos nuang landong luga wae saurna seueur. Hoyong wae nuang bungbuahan nu harasem. Salaki ngeceskeun. Laju kuring mesem surti. Gerak canda kabidan atuh Kang. Kabidan? Tanya salaki. Mohon bilih Nina nuju ngandeg. Tembal teh guat mareuman HP memeh ngadengi deui sora Kang Andi. Hate beuki sumeredet. Beuki karasa perih. Bet asa aya nu nurihan. Karasa aya nu ngeyeumbe dina kolak panon. Crak sababaraha keclak murag tina 2 juru panon. Maseuhan pipi. Pikeun nu munggaran kuring ngeclakeun cipanon. Salila Kang Andi jadi salaki batur. Tabuh 8 isuk-isuk Kang Andi nelepon deui. Lis, milari rencang di bumi nya Lis, cek salaki. Kuring teuasa nyarita. Kasedih minuhan dada. Cek salaki. Supados aya nu mangnyiseuhkeun, manglicinkeun, mangmasakeun sareng ngarencangan barudak, Citra sareng ade. Salami eulis teu aya di bumi. Geuning di bumi teh pabalatak wae. Akang teu tiasa ngabantosan deui Lis. Teu tiasa. Hapuntenna margi. Margi naon? Bibir kuring engam. Oh, henteu Lis, henteu. Margi akang repot gitu. Keun perkawis ngagaji rencang mah bagian akang. Moal nyoceng artos balanja eulis. Kumaha Lis? Kuring areng hapondo. Cek salaki. Lis, akang nembe wangsul ti bidan. Leres saur eulis. Nina teh geuning nuju ngeusi. Cek salaki. Tina sorana. Kang Andi teh bangun nu bungah naker. Pokna deui. Lis, hapunten nya wengi engke akang teu tiasa wangsul ka bumi. Pagetona Kang Andi nelepon. Teu bisa mulang. Isukna sarua
teu bisa mulang. Isukna deui tuluy pagetona deui kitu jeung kitu teu bisa mulang. Teu bisa mulang karorompo cenah sakapeung nyebut teu bisa mulang ka bumi nyebutna teh jadi nyebut bumi wae ari bumi mah imah kuring. Nah Kang Andi ngerasa demi banda imah nu diumukan ku kuring yang barudak ayeuna kitu. Saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan, 3 bulan. Kuring jadi geus biasa deui Kang Andi taya mulang. Duit mah teu kungsi kurang, da supirna geten nganteuran. Lain duit wungkul, beasna, pakena, jeung kaperluan liana. Dina hayang tepung jeung budak 2, supirna oge nu mapageun. Lila-lila mah barudak jadi betah di ditu. Danina hade ngolokna. Antukna barudak maratuh di ditu, malah parindah sakola di ditu. Bu Eulis dihaturanan linggih ka Sukajaya ku Teh Nina bade marasan orok. Ceuk supirna ngagareuwahkeun lamunan kuring nu panjang. Mangga. Tembal teh pondok bari tuluy ngoloyong ka jero imah. Sup ka kamar nyuuh kana bantal. Ngolebat rupa Kang Andi nu bager nu heman turnya ka kuring. Ngolebat deui rupa Nina nu geulis tur marah mai. Kagelisan jeung kamarah mayanana nu geus mampu mibanda lain ukur waruga Kang Andi tapi oge kanyaah tur kaheman Kang Andi nu samemeh nama milik kuring. Can hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.